Terus bar, pada dia, ayo dia asup angin aja. Aduh, terus. Jadi itu bakal jadi. Terus ini kok dulu kan? Kita no duit tuh kamar yang di berajang bayaran tuh sekolah. Bayar tuh? Bar, dewek bisa bayarkan can? Enggak. Oh, halus. Pokoknya bayar gaknya SPP. Bos, Cena ngomong cerita. Oh, jadi kenalin, nama gue Wirya. Gue sering dibilang preman, tapi padahal gue spesialis badoger, badogendong, ya bar. Selamat pagi anak-anak. Oke. Kalian sudah mengumpulkan duit belum? Belum. Kenapa belum? Udah Pak. Oh, kamu bawa? Sini. Ayo kerjakan, mana bisa? Mana? Aku udah pancing. Udah yuk mah. Ada posting Wirya. Keluar banyak suganya, keluar. Aduh. Hah? Barudak. Salah apa bener tuh ya? Kau yang ngomong guru narasi mau kau yang siksa pisan. Santai. Tenang rak, jalong jon. Ya aing. Aku bang jago, ulah sok jago, jagoan. Si ayam jago. Kakak, Rakang. Biasa, nyetin ini sekolah kening. Eta guru lah rese. Nadi, Malah kan tawuran. benernya nih. Heeh. Buat ini. Samperkan. Ya saya manu seni bersihan si Wahid dek nah deh yang udah baik hadir ya sama udah hadir wain baik hadir itu Wahid kita ada goblok teh lah aing dari orang teh harga dia pisan aing kalau tanya berhadir itu Wahid si Wahid anteng nyari manuk lah udah tinggal si Wahid main murah tadi hargaan udah aja nih Baik, si bos ini baik. Aduh, Cena ngomong kayak makanan guru. Oh, kurang ajar sama. Kan berawal gurunya. Oh, malak kurang siapa ini nanti untuk bukan duit tuh. Kayak ayo nang duit corona. Oh, saya senengan duit corona tuh pernah nyetok duit 5. Baik, mudah-mudahan si bos lah. Ya lah, sama. lagi aja. Orang di mana kan? Kalau orang mau kemana? Mau ke sekolah. Kenapa didorong sepedanya? Gak ada bensinnya. Masa sepeda pakai bensin? Aduh. Apa? Pegel kaki. Dasar orang susah. Ya memang orang susah. Udah nih, bawa aja motor saya. Ini nih. Bawa pulang aja dari sini mah udah pakai aja itu mah ya udah pakai deh udah si akang adanya awas ini mau diparkirin motornya juga mau ke sono samperin si Wahid
Kan sepeda. Wah, tolol si lurah. Aduh, sialan si lurah. Sepeda sial ini ya. Sial, si lurah sepeda butut masih pelihara. Kambing pelihara biar gemuk. Oh, sepionan sugan mogok, baru main teh nyawin naonanya. Duh, aing. Bos, kalau menahan di dia, ngomong sembarangan guru. Mana nah ada dia nih? Kemari, si guru nama malak, kemari. Aing ada goan. Harinya nih nah kamari teu daratan. Dinda ini si guruna. Itu di sekolah kayaknya. Ayeuna teh sekolah. Corona. Got omong ini jeung aing geura. Emang ini di palak sabaraha sih benang naon ini? Di palak Tah, sekolah lain dia di ditu. Kemana ya? Capek. Jatuh. Kemana ini Pak Lurah teh? Duh. Ini nahan ya satu enggak? Oh, lupa. Pokoknya namanya orang naik mundurkan diri. Kira rajin orang mah ngajar budak-budak ngaraladut gitu. Eta guruna ge si Wirya. Aduh ampun. Urang sampai nyari awak sih, aduh. Urang mana deunya lama amat ieu teh. Ya HP di elor deuh. Udah hujan deh, aduh. Pak Lurah. Kemana ieu teh urang geus sabar, aduh. Kalau hayang ising. Pak Lurah ka dieu. Si Wahid. Duan teh kotok numpra di dinya teh. Nah, si Wahid, jadi musim kitu. Atuh urang ge sieun da teh ditabrak kitu ih Pak Lurah mah ih. Turun deui urang ge ngomong. Ge turun diuk eta mundurkeun heula. Sieun-sieun ting sih mau ditabrakeun ieu ku urang ge. Naon nah age terus mundur terus. Tah, terus. Oh, age diuk di dieu urang ngomong. Aya naon ieu teh? Yo Pak Lurah, urang mah rek eureun ngajar di dieu teh. Geuning sih nah deh. Pokona mah urang mah keluar Pak Lurah. Eta Urang. budak balantongor. Balantongor. Heueuh eta nu tiluan tah si Pajri jeung nu aya awewe hiji deui. Marana ge budak atuh. Atuh kapan urang teh keur ngajar Pak Lurah? Urang keur ngajar ka digarbugan ku eta kunaon ku tiwu urang ya bujur kalah nyari tah. Tempo. Jauh beke. Oh gitu. Nya. Eta abong didikan si Wirya. Itu tah, didikan si Wirya mah sok ngaraladun. Atuh pokona mah si Wirya teh kudu diusir di desa ieu ih. Ke atuh ayeuna daek numpukun naik kumaha. Pokona mah lamun si Wirya teh kaluar ti desa ieu urang mah kaluar ti desa ieu. Di ST ieu. Peupeujeuh wayahna bae da di dieu teh aya deui nu ngajarna. Heuh atuh si Wiryana kudu kaluar heula, urang mah embung eta kumaha anak-anak da kalabaran andal kitu urang mah urang mah bisa stres. Atuh ulah lebay teh nyariosna. Inahan urutan urang. Enok ya baru. Urang ge nya. Ulah-ulah dewek nu ngarang burit ngalaladut. Urang ge di desa pusing mikirkeun bae masyarakat teh daremo bae masalah si Wirya teh. Atuh Pak Lurahna teh ulah cicing teuing. Geurang ngomong ka si Wirya, ini sia Wirya ti dieu ti desa ieu. Sia teh geus ngaresahkeun warga. Kitu atuh Pak Lurahna ka tegas sih. Aing mah boga Pak Lurah teh ih ampun pusing urang mah. Si Wirya teh di desa teh yo. Sok maringan ndok tumbila, ndok undur-undur. Pokona mah si Wirya mah masalah maling mah masa ndok-ndokan bae. Eta ge tah keur malam Jumat Kaliwon tah si Wirya ka kamar urang rek maling ndok urang. Ih keur urang dua-duana dicolong deh. Urang mah pokona mah eta si Wirya pokona urang segregetan. Pokona mah kayak kurang mun panggil mah di. Lah urang mah rek indit ayeuna keneh. Ulah turu. Engke sadi di nu ngajarna rueuh deui. Atuh da Pak Lurahna ih atuh ngomong kasih itu na kasih Wirya negara Wirya indit kitu. Terus kayak si Wirya mah kurang ditegor lah. Urang mah ada ek musir teu boga hak.
Yo, Pak Lurah, lamun teu buat usir, yo burung Pak Lurah kurang dipotong. Ageh buat enak Sabar, Ru, sabar. Urang ge sabar kumaha? Sabar, Ru. Urang geus disiksa anak buah. Nah, kurang ditegor ke si Wirya mah. Agak enak yuk. Maaf Pak Lurahnya. Maaf urang. Aduh, sorry. Urang lepas kontrol. Ieu kurang lamun keur emosi meledak-ledak bludug siga gunung Ciremai meletus. Urang kieu. Maaf nya. Bye-bye, Ruru. Udah Pak Lurah na ih, di tadi ngalilakeun bae ngomong nah, kumaha lah. Oh, saya nama sabar. Bukan nama diusir si Eta le. Tuh, jemana agak baju. Aduh, salah. Iya, yang Pak Lurah di dieu ih. Wirya. Mana ya? Aya rapatna Pak Lurah ya. Aya naon ieu Wirya? Aya pro jeung si guru. Tumben-tumbenan. Pak Lurah. Guru mana? Tuh, si Wahid. Oh, Guru Wahid. Erek ngumpulkeun barudak. Ieu teh beson muridna. Batu ulin, main gundu. Ieu barudak teh baruk di nyane berang-berang tunduh bae ngatukan. Ieu anak buahna suan ieu, tamu di si Guru. Batu ulin ka beja Padri. Bejakeun ka Pak Lurah sakalian mau polisi guru aya. Tuh, Pak Lurah. Pak Guru tuh minta sumbangan ka urang. Oh. Bohong Pak Lurah, eta teh Cicing ngomong. gurunya nih, ya budakan ke ngomong lah bejakeun. Minta sumbangan naon? Minta sumbangan ke sekolah. Oh, urang pada penjajahan. Oh, jadi sumbangan sekolah itu sumbangan sekolah. Gimana sekolah nang guru butut. Ya jadi nih ngomongna kebener eta banget ulah diberapis-rapiskeun ada gantung saksi. Terus kembarnya kebener jero punya nih. Silakan. Hes, bae tudanya nih mah. Kieu Pak Lurah. Sok aya naon? Urang teh kapanglok barudak, cenah budak teh ngumpulkeun propak sumbangan nu naon. Tapi ku si guru teh adi korupsi, make melian manuk, make pasar malem naon Geus ayeuna mah kieu bae. Geus kayak urang tuang diriungkeun, dirompok urang. Nya maksudna Pak Lurah sok lah. Suspan bae sukan, campur bakal rompok urang. Barudak bejaan ke, balad urang bejaan. Geus pokona kitu bae nya. Oke, Urang Pak Lurah, mah kitu kitu bae. mah. Ya antosnya, endingnya. Siap, Pak Lurah. Pokona mah karompok bae lah. Mohon, kayaknya barudak tenang. Ya. Guru nih. Ayo. Ayo sia nenangan guru. Barudak dipalakonon ya. Sia. Ya, eta anak buahnya anu ngaladud. Sia di eta na kumaha eta nya ngadidikna ih. Tanya hon. Tak, ajang. Tolong. Aduh, dia. Aduh, Pak Lurah. Aduh. Cik lah. Udah. Au. Wirya, sia dinaha aing. Wirya. Aduh, kabar. Kurang ajar sia si Wirya. Aduh. Ayo jama unya. Aduh. Dewek tadi dicariin mau ku bapak dewek. Duh, lagi nama. Bapak orang ada yang main manuk. Ada manuk. Jual be manuk tak. Mana ngamuk. Di cicing bae nggak jual nak. Ada manuk cerah. Saya pak. Oh, nggak betul anyar lah. Kos itu gini, mana mah tipe naik. Bulading. Kaki mah lumayan daripada si Ohir teh. Makan dulu lu hese sih joblongkeun. Ya pan waras. Mana mah juga bapak urang ih. Apaan ang adina? Teu apa hubunganna ang adina? Heuh maksudna eueuh ieu beda-bedana mana mirip pisan. Ngaranna ge adi jeung lanjut mah sarua bagaikan pinang di belah-belah. Ya si Nok bapak ditungguan bae di mana di dia geuning. Teh ka ulin budak mah ieu da urang batu teh. Paling
Naon ya? Sok. Enak deh. Patus di mana? Bapak teh tos di sekolah, Neng. Si Wahid yang lebih ngundurkan diri jadi guruna teh. Emang kunaon, Pak? Kata sih pada budak nang ngaranadu cenah sakolana teh. Budak nu mana? Nah, buah si Wirya teh budak dua teh tutur teh. Wirya teh saha tuh? Aduh mun cok nama preman lah. Sok lolongan undur-undur, ndok gumbila. Ini apa sih? Duh, mana sih, Pak? Terus kayak kira apalah kayak panggil kayak kira jeung si Wiryana. Nah, yang kopilen lah. Yuk, yang ngopi. Kayak kopi mah, gerajeng ieu dah. Geus geus urang leher ka tukang tuh dah. Ayo kita ngomong ya. Banyak tampul di nyen sorangan. Oh, mana ada lain tamu ieu mah teh lanjut urang sorangan ieu. Kemudian mah sorangan itu dah. Tamunya lah percetan deh. Ayo dengan munjem teh gede. Urang aya munjem lah. Permisi. Lah, Ya. Ada di bak aja nih Wahid. kapan ulang tadi teh can anggeus mau kamu si Wiryana. Isukan, cek orang teh isukan ieu mah lain cuma urang ieu mah. Terus palura di teh kenaon? Keur namu. Palura mah kitu bae, urang mah di PHP-keun bae ah. Palura Yuk, teh yuk, yuk. bae. Sangge di tita iuk kan geus main nyomot bae. Atuh capek palura di sakola ka dieu teh leumpang, mun teu ngeso da teh sing teu nyaho mah. Ka digegel ku keong. Ih. Keong racun? Kayak racun. Guru. Urang ge tadi pernah tahu saya teh geus diuk. Atuh teh kurang. Jadi di dieu kurang ngecangkel. Coba munjem bae teh. Ieu teh ya si guru nu ngaran si Wahid teh ya. Ieu nu hayang bangunkeun diri teh Neng. Oh iya. Tapi Tapi mah tiga kieu sih juga banci. Jiga naon? Ih, atuh kajeung. Kayak ih. Atuh teh mah ada kitu sok lebay bae. Aduh, tegas jadi guru teh. Urang ya tegas kumaha? Urang disiksaan bae ku anak buahna si Wirya itu. Geura palura bejakeun eta ka anak saya teh Nya pokoknya guru teh mangkana hayang keluar teh kitu. Budak teh marah dul. Kieu lain budak mah. Nya sugan pada jiga lebay onggo. Heueuh lah, budak mah ge da meureun asa aing budak mah. Jadi meureun budaknya ngagarabuan teh kitu meureun mau nambung eta barang rep teh. Pokokna ieu palura, urang mah hayang si Wirya indit di dieu lembur ieu. Pugu geus urang geus dirundingkeun. Ah, lu ninggal naon? Rek di urang rek ieu ngusir. Kamari urang main tinggal-tinggalkeun urang disiksa ku si Wirya di taranjangan. Sabar. Sabar, Teh nu mana? Ih, teu nyahoun. Ayo sasi palura. Ieu teh budak urang nu kakarek bae mah nyahoun dewek guru. Emang palura boga budak? Nyampo bae kuliahna ge di luar negeri anak urang mah. Kongo teh di Kongo. Emang palura kawinna iraha geuning urang teh diundang. Atuh udah zaman baheula tah mah nih. Kan kenal jeung si guru mah tuh. Ayo ieu. Ieu Adi. Adi. Ini beda, ih ampun eta tiluan satiluan beda. Ih, urang mau buki pusing bae ieu mah. Keur mah anak buah si Wirya pusing, urang ada buki pusing yeuh. Anak urang mah ngalaka indungna. Emang teh indungna. Emang indungna mana? Ibu indungna teh geus eueuh. Urang teh duda mun nanya mah. Ih, budak deui bae. Aya lain tetangga. Hah? Aya lain boga. Ih, bapak mah geus kolot ge cuniil. Ih, tenang bae tuh Neng ah. Anak indungna kajeun. Ih, geus. Anak indung sugana embe. Udah mulai ngedaikeun ieu boh. Lamun ieu adi urang, indungna sok ningan koecang. Apa? Ih, gini kan ngampas nu kieu sih. Urang mah ka dieu teh ieu erek kabah si Wirya. Iraha diindikeunna. Geus pokona isukan nyamper ka imah. Isukan mah teh urang ge isukan. Di mana emang palura boga imah? Nya boga rabik bonaon ge. Geus pokona urang isukan diusir. Si Wirya mah tenang bae. Ah, diusir ke teh kamari ge eleh deui. Pan daerah teh kamari teh kurang teh tak ka imah teh isukan. Ayeuna geus nyamper deui bae. Aduh da can pugu palurana ah, geus ah. Geus tenang. Kurang dia loh emosi bae sih dewek mah. Kumaha itu emosi itu palura, geus cenah mah geus burit tuh, geus burit urang rek salat. Satu jol lah. Bukan make sukannya. Halos lah. Riweuh bae. Neng bae lah. Di dia mah cuma adi teh kalancuk kopi-kopi acan. Marana sukrona bae. Atuh bae ti koroy aku mah ieu. Meureun kabuhulan meureun kae. Anggal bae neng. Ya tuh dia baik. Bae neng. Hati-hati lah kade. Orang rep ge ah. Geus lah kopi-kopi acan. Kalah molor.
Geus ke isukan di diteruskeun mah caritana. Sip. Ke isukan mah lebih seru.